Stop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasakeun abi Naela. Dinten ayeuna abi bade masieun contoh kaulinan budak sok disebut saburange. Cara ngaulinkeunna nyaeta biasa diulinkeun ku 3 orang atawa lebih. Carana hiji orang sujud anu lainna ngurilingkeun hiji benda teras nyanyi atos nyanyi bendana disimpen di salah sahiji pemain kudu anu sujud diteguh lamun atus 2 kali teka teguh anu dongko eta dihukum. A few moments later.